Capek tas di kebon. Astagfirullahaladzim, Kanjeng Mami. Kanjeng Mami hudang, Kanjeng Mami hudang. Heh, Siti diang si kumaha Kanjeng Mami ku dia. Non dia fitnah we pugu batur pingsan. Alah dia harus ngeles. Keles naon dia aing? Pasti eta Kanjeng Mami ku dianya. Jube daya naon? Eta ta Kanjeng Mami ku si Siti. Heh, dia Siti di kumaha Kanjeng Mami. Non si dari kabeh fitnah aing. Laporkan dia ke polisi. Heh, udah dilaporkan dari aing. Kanjeng Mami hudang. Aduh, Kanjeng Mami kunaon kitu? kumaha capek na, terus ngalabar alak ya. Geus jeung pugu geus kolot malah ngalabar alak. Kumaha deui na, keun ngurusan Kangjeng mah. Ayo yuk. Kunaon dia eta Siti Kanjeng? Pugu mah ieu tadi Kanjeng pingsan. Geus jeung kolot-kolot ngalabar alak. Oh pugu mah hese di bajana. Geus Kangjeng mah hayang balik na. Halos geus geus balik. Geus yuk lah dilaporkan ke polisinya kak. Polisi mah kudu make duit. Ha burung yuk ba masih tetep salah. Ha iya pugu dia tadi numitna nage. Geus burung yuk ka ditu deui. Eta Kangjeng Mami udang. Ha ya pugu dia tadi mitnah aing. Ha borong maaf. Ha mata ke sok mitnah ka batur mah. Pugu Kanjeng kuang ditolongan. Oh burung hampura Siti. Ha kuang di hampura. Kanjeng. Kanjeng. Geus juga tong. Ini ada apa sampai pingsan? Pugu mah tadi Kanjeng pingsan di laweng. Oh iya. Aduh. Iya aya di mana, Nak? Iya ya di mah warga. Saha nu mau anak ka dieu, Nak? Irangan kami. Nuhunnya. Sami-sami. Geus yuk balik. Capeknya nges ngegotong nini. Heunya. Sagirang cungkringnya nini. Lior aing banget tadi ngegotong nenek-nenek. Ya main teh ikhlas mah geus burung ulah. Kumaha deui jangan kagok. Prasa mah aing banget ngegotong nenek-nenek nyarari awak. Digotong kamararana kitu ku dararia. Eta kayak mah warga. Oh, Sarua juga ada yang capek. Hanya capek ngegotong nenek-nenek. Kalau kalian gak ikhlas jangan bantuin. Ikhlas deh. Halah kudu ikhlas. Ayo nih dah. biasa gosip. Ulang gosip aja dosa. Atuh kumaha jauh obrolaneun. Oh sih, karena hirup di lawang. Kelan kepo aing mah sakit udah ngagosipkeun saha. Kanjeng Mami, Dari ulang ngagosipkeun nenek aja dosa. atuh kumaha aja aing ngaripuhkeun mah. Terus aing ikhlas bae aja aing gak ikhlas ieu. Ha, burung. Terus aing daripada ngagosip mending balik. Urangnya balik di Jeben. Ayo. Tetap juga pulang yuk. Lah aing ge balik. Kanjeng Jegar. Harus jadi dia.